rongsok. Yang Mang? Ya jangan rongsok ya, jangan membutuhkan ya. Oh, rongsok mah aya di dieu tah Riwani mah sok sabaraha tah kira-kira na? Yang paling oke 10.000-an ya mah paling oke jika nanti. Dah mah nya 10.000 da ieu mah loba tinggal itu. Sok tah ieu terus itu ember tuh loba tinggal wadahan sok wadina sabarahan. Paling bisa nama kieu we atuh nya. Daya da mau di kilo ya mah. Diradkeun wae. Diradkeun wae. Biasa tuh ya buka duit sakieu tah. Sabaraha ieu? Eta buka duit sakitu-kituna tah. Duh aing mah. Sajeuna aing mah kaminya ka maneh sok wae wadahannya. Ya, Sok wae wadahan. Bisi aya pamajikan mah bebeja we geus dibeli gitu nya. Ya. Aduh, ya, buka pribadian yang meuni lobanya ya. Ya aing kita buka duit teh aya di nu meuli rongsok. Bari teh rongsok namanya teh usaha. Pokokna mah ku aing mah dijual lumayan we aing jeung meuli udud lah. Ya. Aduh, ya. Ang sini. Aduh, ya. Sudah, sekarang ya lah. Ini pribadian ya. Aduh, pribadian. Aing mana naon eta? Aduh, ya. Eta mana naon ari? Betul. Menang meuli ti si Mana teh salah mana aing. Goblok mana ari panggil pamajikan aing. Duka mang urang mah da menang meuli mah. Menang mani imane pamajikan aing. Aing Memang ya. Memang. Mane pamajikan aing terus dirongsokeun goblok teh. Goblok deh. Duit eueuh, rongsok eueuh. Ya mah kapalan bangkar aing lah.